mah balon balon abdi aya 5 katanya. Balon abdi aya 5 rupi-rupi warnana hejo koneng jeung biru. Anak ayam sok anak ayam kumaha anak ayam kumaha anak ayam aya 10 ya anak ayam aya 10. Masih sasarengan dina acara SGP Radio Samhan anu dirojongku PDO memang cespleng tah wargi neme teh kurang sami-sami didangukeun laguna teh euis ti Ibu Tati Saleh satacana tadi aya Bubui Bulan Ibu Nining Maida AS sareng aya Daun Hiris ti Ibu Cicih Cangkurileng mugia katapi kang eka Mama Nentinya laguna Daun Hiris parantos diputerkeun. Tah Kang Dedi bade nepangan heula Kang Ekang Ipan nu aya di Mustika wilujeng sonten wilujeng ngandaukeun salam Kang Eka kula wargina oge Kang Eka Kang Asep anu aya di Kranji nya wilujeng sonten wilujeng ngandaukeun atuh teu hilap Kang Eka Kang Pradana kemana itu kayak Kang Pradana tanya Abah Asep we kemana itu nya Pak Amin sareng Ibu Amin kumaha itu Pak Amin sareng Ibu Amin damang mugia sing sehatnya kayak Pak Amin sareng Ibu Amin nu aya di Pinang Ranti Mamah Wulan sareng Pajam Hari wilujeng sonten wilujeng ngadangukeun Pak Ahmad nu aya di Jatinagara wilujeng sonten oge wilujeng ngadangukeun teu hilap Kang Eka Abah Kiki tadinya parantos telepon ayeuna wilujeng nanti wilujeng leleson Kang Eka Abah Kiki di Bogor. Pak Haji Eman wilujeng sonten wilujeng ngandaukeun Kang Eka Pak Haji Eman ka mana itu selami teu nelpon-nelponnya Pak Haji Eman teh mugia sing aya dina kayaan sehat walafiat. Oge Pak Yanto nya wilujeng sonten wilujeng ngadangukeun teu hilap oge Kang Eka saha eta teh Ibu Tuti Dewi nu di Jembatan Besi wilujeng sonten Ibu Sup Pratman oge nya wilujeng sonten Ibu Sunarti wilujeng sonten teu hilap oge Kang Eka saha eta teh anu aya di Omang Yadi nu aya di Jonggol nya wilujeng sonten wilujeng ngadangukeun aya telepon urang angkat heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mindo nya SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang cespleng. Mama Eti bade mindo. Nambi mah sok nambi Mama Eti. Akang nyohonkeun ieu laguna tong dicengcerikan. Tong dicengcerikan. Mohon tong dicengcerikan. Mohon sok bikin kitun. Enggak kange Papandu eta ah. Papandu naon ya nyeuna teh tarana tekan tos nelpon wae ka dieu mah. Mohon teh. Kange Papandu we khususnya siap. Udah kange kasadayana we Kang nya. Mangga mohon. Nu sing tararehat di sonten ieu. Amin. Upami ya nanti mun upami teh ngresek mah yang ngaleung tapi tong aya musikan gitu. Oh, kitu tong aya musikannya cicingnya tong aya suaraan oge kitu ngaleungna tong aya suaraan tong aya musikan eta mah jemplingnya tuh. Gitu ya paling naon sih layong beureum paling oge Kang naon teh curug tinulang tapi nuju ngresek sieuna radiona nya kenal ke isi sih ngahaleuang atuh. Mohon kene Kang ada tapayuna deui lah. Mangga atur nuhun. Mohon Akang Dedi hatur nuhun ya Kang ya. Sami-sami. Jeung manten tugas jeung kareng. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Eka Mama Eti hayang laguna tong dicengcerikannya di Teh Priska aya di Teh Priska. Mohonkeun ke diputerkeun nya laguna nya eta tong dicengcerikan sateuacan tong dicengcerikan eta teh
pamit aya nu lebetnya Kang Dedi bade ieu bade ngahaleuang naonnya ngahaluangna teh naon atulah nih ieu teh sok atuh aya nu ngahaluang Kang Dedi ngahaluang mah teu asa teu enak teuing atunya mending ge no nanti anu ngadangukeun kitunya ngahaluang naon mawar bodas atau mawar hejo atau mawar koneng gitu. Iya tuh Kang mawar koneng mah atuh iya meureun nuju kasiram eta mah. Kasiram naon? Kasiram cet kira. Aya cina koneng ge. Nya aya Kang, tapi jarang-jarangan nu koneng aya lagi mawar bodas, mawar beureum eta teh mawar kayas jeung mawar. Mawar nya Cik nyanyi mau Cik. Abi mah tara nyanyi Kang. Mau nyanyi mah eta teh nanti ngadarangukeun teh langsung karabur. Nabut kabur Cik. Ih geus wonten di Cimah tuh. Oh, siga kaleng rombeng jadi kabur teu nanti teu sae di danguna. Oh, gitu Cik. No lain atau nyanyi naon gitu puisi atau puisi. Iya abi mah puisi mah matak ieu pantun lah ulang pantunnya Kangnya pantun. Sok atuh pantun. Jalan-jalan ka kuburan menang tahu jeung martabak. Jangan-jangan di embungan hayang nyaho nu di kuburan. Asal ingat aya jamun heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ieu tah SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang cespleng nu gagaduhan pinang ranti. Selamat sore Pak Amin, kumaha damang Pak Amin? Pangestu. Alhamdulillah. Kamana Bu Amin? Aya. Sholat. Oh, nuju sholat mohon. Pak Amin hoyong diputerkeun lagu naon Pak Amin? Ekek pae ketiban pesawat. Ekek pae ketiban pesawat atuh muasada atuh. Muasada Pak Amin kitu mau bisa nyanyi atuh ekek pae ketiban pesawat mah atuh. Enggak bisa nyanyi atuh. Kan ekek pae atas tadi. Atasnya. Mohon atas tadi ekek pae. Ekek hirup atuh. Lagu naon lah. Lagu naon mah ngiringnya. Mau ngasok atuh dikitukeun kayak kasaha. Untuk ini saya kirim bisa dikirim atuh sok. Atau saya kirim untuk Mama Nenti yang tadi nyanyi berkirim untuk yang ngirim buat pamit saya gitu kan. Iya. Ya. Terus kemudian siapa lagi? Mohon. Saya pikir cuma Mama Nenti yang tadi masih kenal saya. Oh gitu, Mama Nenti masih kenal. Abdi kenal tadi. Baru jeung telat ya teh. Telat ka Pak Amin tuh tadi teh. Ya, terus kasadana wae. Kemudian untuk Ibu Juremi. Untuk Mama Eti, untuk Pak Jamhari, Ayanto, mohon. Kemudian semua warga dari Jawa Barat. Warga Jawa Barat. Ya, satu persatu soalnya lupa saya. Oh gitu. Pak Amin soal nyanyi mah, nyanyi naon atuh? Hah? Boleh nyanyi mah? Iya. Mau nyanyi nggak? Request aja lah. Soalnya kalau lagu Sunda saya nggak bisa. Oh gitunya tuh saya kata. Iya. Lagu pop. Saya mau juga nyanyi. Kan lagu Sunda kan ada lagu Sunda yang itu yang biasa. Lagu-lagu Bubui Bulan gitu, lagu apa? Gitu. Kalau umpamanya balonku ada 5. Balonku ada 5 diiniin disundain. Balonku ada 5. Isi mah segitu. Tuh disengsengkeun cik ku Bu Amin. Iya nenek ayah ya. Mana Bu Amin?
Bu Amin ujung naon Bu Amin? Ujung ngopingkeun eta teh. Mohon. Sok acara Bu Amin. Bu Amin beli nyanyi lagu Balon Ku Ada 5 di versi Sundakeun. Disundakeun cenah Balon Ku Ada 5. Kumaha balon abdi aya 5 katanya. Balon abdi aya 5. Rupi-rupi warnana hejo koneng jeung biru. Anak ayam Anak ayam sok anak ayam kumaha atuh anak ayam. Anak ayam kumaha? Anak ayam aya 10. Ya, anak ayam aya 10. Nanti Hilap deui. Anak ayam aya 10. Mau hiji kali salapan. Terus? Oh, nyata mah kapungkur eta teh keur zaman-zaman sakola nya eta teh. Kali itu teh. Nah, tiasa sinom teh atuh sisindiran atuh sok sisindiran. Sisindiran. Jalan-jalan ka Masigit menangna nu cara dikit. Yang lagu naon atuh Bu Amin? Hariring Peuting. Hariring Peuting wah moal kaputerkeun. Sepatu Hariring Peuting tiasa sok kintunkeun. Nuhun. Untuk ekek pae katigan pesawat tuh. Nah, ekek pae katigan pesawat. Enggak usah sekalian atuh ekek hirup deui gitu. Hirup deui cenah ekekna gitu dan pae deui teh katigan pesawat. Heeh. Pae eta. Nyata tos we kieu. Mangga. Mau sami-sami atuh Bu Amin nya, Pak Amin nya. Hatur nuhun. Mangga. Ya kok lagi waktosna nyerel teh waktosna nya kangge ka Pak Amin sareng Bu Amin hatur nuhun urang puterkeun heula ieu lagu Tong Dicengcerikan ti Rita Tila nya. Oge langsung ke teh nanti tadi teh Pak Bu Amin teh mohon langsung kenya sakantenan Kang Dedi pamit teh punten nya kangge kawari sadana. Kang Dedi pamit nyuhun kena punten beli ayana teh cariosan Kang Dedi anu teu pernah dina manahnya hapunten pisan oge kangge nu teu acan kaputerkeun laguna hapunten pisan. Insyaallah urang teh sahabat Wang Di anjing dina acara SGP dinten Sabtu tabuh 13.30 dugi ka tabuh 16.30 satos ieu acara aya dakwah senjanya kae kawali sadana Kang Dedi haturkeun nuhun hatur nuhun pisan nya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.